Apa foto? Kurangnya hujan, alhamdulillah basah semuanya. Sesuaikan yang ketiannya yang telah capek kabur masih kapok ya Ayah, atensi deh. Lilin cinta. Lilin cinta. Lilin putih bulan Pak. Oke, orang doakan ke orang sadayana keluarga itu sih dan keluarga anu cager bager bener pinter jeung singar. Oke, doakan ke orang yang runtut raut rapeh rapi nepi ka rapoh teu ripuh-ripuh. Hartana singaloya cek paribasa kolot mah lubak libu kebon loba bakatin loba teu alabok burujuru berpanto laleh tengah mah reketan reketot buncir leuk bawa duit tapi lain ladang korupsi ya mah dawa korupsian manajer cai atuh manajer cai nu gablekna jati luhur teh ieu namun disaatkeun mah ngarenu urang Jakarta alhamdulillah manajerna sakolana luhur anu keur kuliah deui tereh tamat teh geus tamat teh nyaho kan ke mere syukuran deui berenang dalam syukuran nyuguhan ka kolot mah lain hayam negeri tapi hayam kampung dibake kau jika na ngeunahnya mudahan ayeuna tah mari pada sadayana kita teh doa kolot ngadoakeun hak mempelai ka barudak apa barudak teh cikal bakal pengganti generasi kolot mudah-mudahan negara urang teh ajeg sesuai anu ayeuna keur dieuneuk-euneuk di Papua segala macam mah eta berita-berita bohong ulah-ulah kabawa sakaba-kaba NKRI tetep utuh nya ngan urang berenang teh mah hayang ka ibu kota teh lain ka Jakarta tapi ka Kalimantan cek Jepang nang teh mah pindah ka Kalimantan lega tanahna ajeng oge berenang subur makmur jeung rea-rea deui eta pertimbangan ti pamarentah jor lah rek makat teh mah dia menentukan tekan ka Jakarta ka ibu kota teh kudu ka Kalimantan kali teh urut
mantannya urut kali. Nah gitu. Dirinya aya kerajaan putih baheula jigana nyusut galur kadinya mimiti kerajaan Pajajaran di urang. Nah, dulu eta kerajaan putih sarua tau ge asal lama di Pulau Jawa kene. Persadayana bener urang doakeun sing mudah-mudahan da ieu teh calon pejabat yang kete. Lamun geus jadi pejabat ulah pika lampaho sarojeng pasa-pasuna. Naon pasa-pasuna anu ulah seperti tawung mabur carulukna. Ai tawung jeung caruluk teh kudu ngahiji ieu mah kalaka bisa. Samak leungiteun pandana. Samak jeung pandana teh kudu ngahiji, samak teh tina pandan. Di amis tinggal pahitna, ulah pasita. Di herang tinggal tiruhna. Resi leungiteun ajina. Pandita ilang komara. Pandita teh berema ajengan. Ajengan teh ilang komara geus teu ida berbawa. Antara naon? Antara dakwahna teh sabaraha amplopna euy, kitu wae lain nyebarkeun saperti pituduh Rasulullah nyebarkeun teh. Tapi kaburinnya Rasulullah mah ya, kakayaan Siti Khadijah ceep tah keur nyebarkeun agama nepi ka urang alhamdulillah ngagem agama Islam salamat tah. Cieun atuh neraka teh atuh lain bejalan cieun tecaan seuneu naroko ke sakitu mah gurugna. Nah bae kitu. Jadi urang ulah nepi ka sekolah kitu. Ulah model tahu mabur carulukna. Sama dengan panana, resi dengan ajina, pandita yang komara, bangkong di kongkorong kujang, acai mawa cameti tahu pas gitu. Tapi kudu kumaha tuh, pasa-pasuna kena nyebatkeun, kudu bumi manjing ka langitna, langit sahujana, lembur subur kota Bagja, masjid jeung giring hiji, harta mau jadi harti, pitutur ngawungun subur. Ucap jeung lengkah sarua berantas korupsi manehanana nu korupsi seperti ayeuna pajar ke KPK ya nyaku DPR dilemahkan nyangeus beneran jelema teh timbul kabancai meureun eta nawungkul anu aleutikna wungkul tah ulah mari kitu saha negara urang teh nagara pang beunghar-beunghara saalam dunya di Kalimantan ge loba di Papua ge loba dan sebagainya. Kita orang doakan mudah-mudahan kedua mempelai teh cing subur makmur roh jinami gemah repeh rapih teripuh-ripuh najan pika ropoh. Nah orang doakan supaya paintan alhamdulillah ayeuna sanajan ayeuna teh can hadir sim kuring bade muka bahwa ieu syukuran teh syukuran hiburan mudah-mudahan Allah ngariduan ka ulah ka urang sadayana dengan hiburan rival nada rivalna panutup catur pamungkas carita tutus tangkung ke panghalang bobok sapanon carang sapakan agung paruhuna kasukun jembar mana hampura nu katela hampura ya nah jadi wae kirang merenah nu nampina da ieu can aya tamu ya urang we mudah-mudahan sing tingabitan nepi ka akhir teu aya halangan-halungana teu aya kecewana teu aya naon lah sok aya bejana pan aya anu hajat mah goreng jeung alus sok diomongkeun mudah-mudahan nu ngomongkeun goreng sing jadi ganjaran pikeun urang tah mira kitu oke hiburan ieu ge kan nya ge hai Antoni mana ha ieu anu ieu misalna eta nya tah ayapnya main lagu nya ge di nu nyanyina mamah oyek laguna ayam jago supaya ayam jago atau ayam bika ayam om Jepang mantong ayam camani ayam camani mah geus eueuh supaya kedua mempelai teh jago menghadapi rintangan hambatan gangguan dan lain sebagainya sakitu wae hapunten mangga prung siap-siap kasep siap-siap ya laguna langsung lagu ayam jago sakitu tisim kuring billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and sit down.
Thank you.